Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam teh. Punten Bapak, biasa nyuhunkeun waktu sakedap. Mangga, badaya naon teh? Iya bade wawancara ke Bapak. Kanggo remedial pengajaran bahasa Sunda. Oh, mangga. Hatur nuhun Pak, tos nyayogikeun waktosna. Muhun, sawios. Bade wawancara ngeunaan naon? Tentang profesi nu ditekunan ku Bapak. Oh, mangga pisan. Ari Bapak teh profesina janten naon? Bapak teh profesina janten dishub, Dinas Perhubungan. Oh, hatur nuhun Pak. Cekap sakitu wae wawancara singket ti abdi. Oh, muhun sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.